Sambung pakulingan ya sepi ngetrim pepetetan samia murad samia murad paling bing on jeruk manis banglus lampahipun ieu astra jingga anu kalasan pisan ayeuna teh aya di bumina nuju ngangluh bingung anu teu manghitung-tung susah mana nu taya sudana ras ngingetan zaman kiwari boy hidup aing kieu wae ya lain aku mah wae jeung anu ngabarung sinang kitu sakang teh biasa we naon eta ye bingung jeung susah teh boleh ngicilik-ngicilik tong digulung teuing ka bingung mata pegang Kang oh iya akibat tina kaaralan kasungkanan hirup di alam dunia mana musibah naon itu atuh Kang teh neuleuh batur atuh da bruh breh itu ieu oh aing nyang heuy di janela di deui ya ngapake nyakan bari nempo pibuateun ka lebak sawang pibuateun ya oh aduh ewon eta na janela wae cing atuh Kang kasyawangkeun aing ka lebak euy aduh nempo pibuateun bebegi sing garupay katubak angin jangan kumaha nyieunna we akang oh itu jeung kapelet kudu tunggu ning anu tunggu teh Kang teuing mah ijot meureun nah beuteung saeraman kitu hirup teh ini teh anu cingekeng galeng saha teh euy nu keur kadurukan meureun oh piraku nu ngorek memorosotkeun calanana ampun meureun keur bebekelan moal nu keur nyumput nu keur ngisikan nya tuh geuning langsung cecempeh nu keur kababatan heeh lain anu dipikiri bolak-balik di papai dirasa-rasa ieu dewek kumaha Kang perkawis naon ceh sorry aduh ampun kieu nya euy karasana nu nyandung nya eta Kang aja Kang teh nyandung aing teh aduh kitu Kang aduh ampun lain roya aing teh kapaksa we harita teh sosial mah Kang heuh sosial bisa jadi karena kanu acan ngamangpaatkeun ieu nya waktu waktu payu mah nyai payu nya ulah teh kaseueur nganggur ai lalaki mah mun euy sanajan sakumaha goreng patut oge bisa payu bener di mana menang pelet Kang di mana mangi pelet sakaparan-parane ai pelet mah di mana sapangi-pangi dewek teh pangalamanana burber mana Kang sadunya aing geus kaubek bener lain mikiran pamajikan dewek euy kumaha wae teh kumaha wae teh aduh ampun sing goreng bogoh teh baheula we memeh dikawin ya ayeuna heeh kitu kumaha ayeuna si Imas beuki dieu teh beuki gede adatna leuh oh Imas saya Mang Jai ka Imas oh ai mata koki dikageuleuheun ayeuna kitu teh timuruan ke Sinen si Mas ampun deh pemajikan aing datang ya biasa pemajikan aing ngalamun dina baladewa marap sigrap purna dewa
majikan aing teh mon. Sada manuk kitu ning Kang. Biasa majikan aing mah. Gitu. Sada manuk pok saya. Dehem cara urang mah teh majikan aing dewe. Heeh. Baik saudara. Ini gede. Sada kalkum. Aduh, ampun. Memang disada teh kitu da majikan aing mah. Sada make abis reka. Heeh. Klik. Cengiran sianya kalapa bijil dicungat ayeuna mah kanyahoan ku aing teh jurig. Oh, na sia ti mana be kitu? Alah, marukankeun teh aing teh ngadengekeun sia nya capek teh. Ari kitu naon sih teh Mas? Aing teh tadi teh maneh ngocoblak reng nanya jeung batur nyaritakeun. Nyandung aing teh nyumput dina jero poci deuleu. Oh iya nya nyumput na jero poci. Aduh, ampun Gusti. Lain teh cengiran sia jurig. Naon sia ti ieu ngomong ti cibogo cing macing. Ka aing sia make nyebut 3 koki. Mata aing teh 3 koki kitu. Lain 3 koki. Aing teh hayang boga akuarium di imah, sanajan imah ku hateup oge deuleu. Akuarium aing teh geus nawar ka babah deuleu. Nawar 12 juta deuleu. Dibikeun ku babah teh 300 salawe ku aing Malang sabaraha? Malang Dewa. Ulah mengpar make nyebut akuarium 12 juta. Dilebak. Haji Aep rek ngajual akuarium. Sabaraha? Mereka meuli. Sabaraha hargana cenah? Boro-boro ke akuarium sih Kain ge deuleu tuh, tempo tuh di kamar. Kayak gitu di kamar nanya naon aing. Bedak geus teu gablek. Luy, BH geus kucel. entak naon ku mehong atuh da sia mah hidung. Hidung ge aing mah nyari jurig. Nyari salah. Aing sebenarnya mah geus heueuh geus teu hayang geus pabajikan ka sia teh deuleu. Eta. Geus puguh tukangeun Gusti Maha Agung. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mentong mah kejeung mewe ngerakeun sia ka tetangga geus pajakeun teh nyatu keur mah heueuh. Aduh. Tapi nanti mah kijeng nyebut kitu sagala kudu inget keur bogohna ka aing. Sia keur bogohna ka aing kudu inget keur bogohna ka aing. Ngabelan meuntas walungan sia teh. Mas, ning sia gandeng. Alah. Ngabelaan cudog-dog tanggal ngigel sia engklak-engklakan. Ning sia era ku tetangga deui. Ayeuna mah kijeng gablek ka era. Era mah deuleu ya pamajikan. Katempo ku maneh asalna aing keur anyar kawin jeung maneh. Lawang panto ge heureun awak aing teh deuleu. Tapi ayeuna naon ku sia? Eta pikiran deuleu ya awak. Awak cek kumaha ku aing teh kudu kumaha sia teh? Kurang kumaha aing usahakeun teh dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku dijieun hulu, ceuli dijieun bibir dijieun ceuli. Deuleu. Bool dijieun bujal dijieun beuheung. Ulah ka mana karep. Ti baheula ge nyaho, baheula mah bener belana kada jadi pamajikan teh. Aya paribasa dug hulu nyawa. Dug hulu brot nyawa di jeung itu teh pamajikan aing mah. Tapi ayeuna kanyataanana aing teh geus jarang dilengkahan deuleu. Aduh, itu di pikak itu si. Terangannya ampun. Terang-terangan gitu. Heuh kudu kumaha atuh aing teh? Aing teh ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning beja tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Aduh, pokoknya pidalangeun sia teh. Ya, majikan aing mah. Gedenge beja maneh cenah? Maneh ngadenge beja. Di Kidul Rabul ngelaporan. Di Wetan Rayap. Di Kaler Gegel. Di Kulon ngincin. Tukang. Kabeh pada nyarita. Tuluy. Maneh teh cenah ayeuna teh kaedanan maneh teh. Satukangeun aing teh maneh teh boga di pamajikan ieu teh heueuh. Beja teh mah beja dulu mentong dipercaya teuing heuh. Ari beja hungkul mah teu dipercaya tapi bieu kadenge maneh kalapa bijil dicunghak. Naon aing teh naon? Teu naon. Ya, ingat. Orang mana pamajikan mana teh nomor teh? Diontrok ku aing mah mau diantep deuleu. Teu nyandung aing. Dek dosol sia. Lamun percaya karena iman aing cing kaduruk ya imah. Imah teu kudu kaduruk sakedeung ge amruk. Opo meureun Kang mana teh? Rumah sakeun maneh. Ya imah ieu ku mewah-mewahna ieu mah diasupkeun ka asuransi ge mumul narima deuleu. Asuransi mana? Asuransi jiwa. Aya asuransi teh naon? Nya si belegug mah. Ari ka kami geuning minang nyarita nyai cing akang teh hayang dahar atuh pangnengankeun deungeun apa eta teh asuransi nu dihakan unggal sore teh. Ampun teuing aya.
Tarasi urangnya. Aduh. Ampun nyebut kana gerhana granat jadi pamajikan aing. Nyebut bajigur nanta. Nyebut bandrek dan sek. Eta mah baheula keur can pengalaman, eta mah geus pengalaman mah ini jago. Nyebut badminton ge babinsa. Aduh, ampun teh. Pangejokeun uran aing pangejokeun ku sia. Aing ngeunang ngejo-ngejonya. Ece cengiran sia. Lain panggih aya mah cercik juga kan. Tadi mah cepet wae urangnya. Kesel, aing teh kesel. Hanas kan jadi salaki teh kumaha salaki rek balik. Neangan kejo teh nu peuleun, unggal poe ngejo teh bear, hayang peuleun diakalan campuran keusik. Heeh, cuy. Aing cenah modar. Balik-balik kanan hirup. Aduh. Dicampuran keusik geuning alhamdulillah ayeuna mah alus untuk maneh teh meni hararideung nyelap.